si teteh, akang dulur teteh adi ulah poho, subscribe Pijar channel lonceng tet yang warna merah tuh. Oke, share, like, komen. Sapi na gina geningan dilipanan na tina beung. Dilipanan na. Lain lipan ya teh. Lipan pa lain. Geti. Lipan beureup sarosokan ari pake urang ari jadi ambu. Ari. Di borogotnya kabehnya sukuna leungeun kabeh kitunya di borogotnya. Kabeh ditunya. Tuh, pae heeh. Dah karunya yakin deh. Karunya pisah. Hah? Karunya. Oh, karunya lain karunya. Lain tulungan atuh. Iya na di talian sukuna leungeunna kitu make tambah. Terus kumaha ieu na kieu? Beheungna kumaha? Karena di bawah merenya dipanggul Naonna? nya eta mah sapina. Sapi mah teu dibawa. Sakit. Arek dipencit mau bet. Ih, obat dipencit mah dagingna teuas. Mau abagikeun ka masyarakat mah. Kuduna nu litu. Oh. Pencit mah. Nu litu. Sunatan Rek dibawa euy. Eta rek dibawa ieu. Bawa ke mana? Ka PMC? Wah, paling dibawa ka ditu. Ka mana? Ka Kelapa Gading karunya nya piletik di ingun nang geus gede-gede dipencit bongan hayang jadi binatang heeh. Ya, baheula pan pernah kejadian. Kejadian naon? Cocok kolot baheula. Naon? Cenah ngomongna teh kitu cenah, lamun maneh teu boga duit cenah aing jual ceuk sapi teh. Lamun maneh teu boga daging cenah aing pencit. Tah barang kamari aya tetangga anu mencit sapi, urang mending ngerakeun teh. Nempokeun bener, sapi mah lamun arek dipencit teh cimataan ngucur. Cimataan? Heeh, cimataan. Bar ditanya ku di dieu teh, kunaon eta sapi cimataan? Barang ditanya teh ai sapina teh ngomong, cenah uing mah cenah wede beunang ku lambung, cenah cek sapina teh gitu. Jadi cimataan teh lain Cimataan batur mah sedihnya, ieu mah beunang ku lambung ngeunung ngumbaran. Enak gue. Gitu jadi ngacu. Mau bet iranya teh na. Nya engke murmulnya ayeuna atak kada kudu disate nya engke lamun geus dibelekan gitu. Sungguh nu ayeuna gitu. Ayeuna mah encana naon ket-ket eta. Itu tinggal itu dibelekekeun gitu. Itu anu didekakeun. Didengkakeun gitu we. Dabongan heeh. Dabongannya makhluk mah emang da kuduna lah. Pasti ada sapi panghidup. Sapi awe lalakina. Awewe. Cobaan geus. Lain gitu. Lain mangana. Urang sok inget ke di Pegaden. Aya sapi dipersan wae susuna teh. Dipersan terus. Itu teh merenya. Jadi si jelema anu meresana teh ditejeh ku sukuna teh. Jangan ari mana cenah meresan wae susu aing kira urang rek digaweanan. Aduh. Hayang digawe apa? Eta si nya si sapina teh ngomong, aing dipersan wae susuna gitu. Kira rek digaweanan kan itu si ahli lah jadi gaweanan. Si sapi teh ya Jejak we nya. Sok ayeuna gawean atuh bantuan tuh nyeset-nyeset. Ya arek ka bawa peso. Peso anjir. Siap. Pesona Lain sip. pakur tusuk jalmi mah pakare olahan sapi jeung domba. Bunga ayeuna mah. Bisi nyelah di sapina. Wah, kalau gak tanduk ke anu nohol. Nyate naon. Bade sate kambing, bade sapi, nyanan sate sapi atau terus serang abi. Yang itu sate ais terus Yang bisi. ada aktif daya eta Piraku jeruk makan jeruk. Nah, ini teh minangkana di Subangnya PSBB dilanjut 3 dinten ke depan dari kemarin. ya Dena PSBB dilanjut di Subang. Iya, dengan artian iya PSBB pembakaran sate berskala besar eta kan tah aya teh gitu. Jadi Pak anu kita musim kurban. Jadi jelema teh gitu ya. Seimbang gitu. Loba nu kurban, loba nu nerima gitu. Masuk ngobet. Nah, dia mah memang pageulana. Nah, kok narima ge pugu kamera yang Aku mah daging teh tara diemutan, Pak. Paran gitu mah sama sekali cuman buat wae mah pangtilana gitu tah daging teh. nikmat keindahan makanan gratis Sedar seberapa piring?
Abi mah cara nggak mampiring, paling ge laukna gitu. Kan abdi tuang teh tara seueur-seueur. Tah gitu. Lajen paingan we sendokna dararekon. Mantap. Urang kuna pieu teuing. Geus ka kali tuh lah. Ayo makan dulu gampang ayo. Ya, makan mah gampang lah. Gede itu dagingna eta mah khusus segede anggal. Ai kurus.